punya modalan ieu tingali pamajikan teh meh geulis. Dosa-dosa nu kitu ningalian we. Tuan atuh uang modalan ya kuat. Iya can nyangu jeung lapar. Ieu beasna kumaha jeung beak ieu teh. Eta naon meni seueur. Wangeun ieu beas naon hek lapar ih meni kabeneran. Tah teh pameulikeun hayang glowing di modalan tah lipstick. Wadah tah lipstick tah. Skincare nah. Tanya ke halis sifat sok tah. Terus ayeuna mah tong loba ieu wae. Wae hayang beli modalan tah di modalan. Menyarek uang nu kieu. Ieu ningali jeung lapar can nyangu ieu beas kosong. Keun bae mah sok neng cing geulis cing mah ningali neng geus geulis ge wareng Anja. Nanya dah hirup teh moal wareng ku geulis. Oke ge geus kolot mah peot. Keriput. Nu penting mah ieu we atuh beasnya deungeunna teu kalaparan. Manya nu kieu kumaha rek disangu.